pagawean itu gede kalau sih lah kuliah di pawai dan hujan lah. Si Abah kemana bah? Yang diajar motor. Apa bisa motor mah? Itu tuh. Yang jalan-jalan. Oh nah jalan sepeda heula we. Oh sepeda heula sok didorong ku aing bah tenang dan nya ka mana dorong ka holipet ka mana? Kudu ngabose nu kitu. Pan didorong heula ya meureun. Kayak bose beungeus na pudunan we dulungsungkeun. Aing mah paud mah. Wah, ibu sot naik. Tapi ceklan ku sia. Heeh, diceklan ke lah. Ka mana ngadorong na muter di dieu lah. Kurilingan di dieu lah heueuh. Buru. Hai atuh naik ari lain tumpakan di hareup. Di mana? Di tah. Buru. Muriling. Heeh, naik tah angkat tim bujur. Nah, kurilingan apa bah, aduh anjing aki-aki teh ngajar sampai nah cenah Gusti. Aduh, moal bah lah. Yang mau awewe lain ka hulipet. Oh, ini pengkokeun. Wah, sieun. Terus. Lah. Aya tuh. Ih. Aing mah cenah kalah, Pak. Los lah. Hai tuh banget tadi teh. Heula. Tapi bisa nek ieu balak. Kerenan ieu teh. Biasa keur ngajarkeun aki-aki 30. Lu kan. Aduh, teh si aki-aki teh baru teh guling hampura ki. Aduh, rek aing teh salaman lagi. Aduh, ieu karunya bisa mana ngirim mana.